Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wa wajadnal kafi likulli kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Salata wa salamang daimaini mutalajimaini ila yaumil jaja amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wajamilni ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagwati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatir rahmatir rahmati summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allahumma inni as'aluka ilman alladzi satartahu ala katsiri min khalqika wa akramta bihi katsiran min ibadika. Ya Hanan ya Manan ya dal jalali wal ikram wa bihaqqi la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ba'da tahiyati wal ihtiram fa ya ayyuhal musyahiduna wal mubasyirunal kiram, para masaih, para asatid, para alimil ulama, khususil khusus sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat nu aya di ieu masjid. Naon namina teh? Assalam oge khususna deui nu aya di kampung Panaruban. Sadayana hapunten para sesepuh teu disebatan hiji-hijina ku jisim kuring tanggal nyebutanana moal mahi waktu tangtuna. Namung tengirangan rasa hormat sim kuring kamarantena mudah-mudahan para sesepuh nu ngemban tugas nyiarkeun agamana Allah Subhanahu wa taala di ieu lingkungan di ieu pakampungan. Mugia aranjeuna masing paranjang yuswana, berkah rezekina katut keluargana, oge sehat jasmanina kurung rohanina. Kalayan mudah-mudahan nalika dipunut kunu rahayu dicana kunu kawasa ajal namina, mudah-mudahan marantena masing nyaralikan dina maut darajat husnul khotimat, kenging syafaat ge kenging rahmat di akhiratna amin. Wa umuman sadayana para kiai nu sumpingna ti setiap masjid masing-masing, mudah-mudahan para kiai sadayana anu saperjuangan sareng jisim kuring nanyarkeun agamana Allah Subhanahu wa taala ngeusian paimaran masing-masing ngaheuyeuh dayeuh ngolah masyarakat malah jeung barudak santrina. Mudah-mudahane para kiai sami didoakeun sadayana berkah ilmuna marang paat ilmuna katurut ku masyarakatna paranjang umurna oge seueur milik jeung rezekina amin. Panitia penyelenggara ieu acara Maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tangtosna nu didukung ku sesepuhna, didorong ku tokohna, dibantu ku ibu-ibuna. Tekatut pemuda kali pemudi ngiring ici kibung nyukseskeun ieu acara.
Mudah-mudahan pengorbanan sadayana tiwit harta harti tanaga kurung emutan mugia masing kapetik hasilna kaala buahna kalayan ganjaranana masing kapenak nu dikontanan di dunia oge nu dianyuk sing kasampur jaga di poe kiamah amin. Sami sadaya nu sami hadir dina ieu dangat ibu miwah bapak sepuh miwah anom hamba Allah umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para marurang kalih nu waraninggalih para pemuda nu hempak merbayaksa para ibu nu lungguh timpuh para bapak nu tararakwa mudah-mudahan dina ieu mangsa urang sadayana kempelna ngariungna di ieu patempatan ngengingkeun berkahna pangajian. Nu ieu berkahna pangajian mudah-mudahan urang sadayana masing dipaparinan ilmu nu ageng bari mangfaat milik rezeki ageng bari barokat keluarga putra putri soleh miwah solihat awak jagjag sehat istiqomah dina ngalaksanakeun ibadat iman Islam anu kiat kalayan dina titik terakhir nalika raga papisah sinareng nyawa maot namina mudah-mudahan ya Allah urang sadayana masing nyalikan dina maot darajat husnul khotimat di akhirat kenging syafaat turta kenging rahmat amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran lillahi ala dawam sumangga urang titenan puji raos syukur urang panjatkeun ka Allah Rabbul Ghafur kalayan sholawat miwah salam mugia sapapawasna dikucurkeun dikocorkeun dikecerkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi akhir zaman hiji nabi nu nyontohan hiji nabi nu nyanak ajaran hiji nabi nu ngarobah alam tina alam kajahiliahan kana alam kapinteran kalayan ieu nabi teh nu ngagaduhan hiji julukan rasul anu kaceluk ka kadang ewu kaloka kajana pria kajam paring ka angin-angin Unur sadadaya onara saja jagat nuwastana habibana wa nabiyana karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbangga urang sadayana nyambut kana maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mandari patempatan di sumpingan kurohna Rasul. Kalayan mudah-mudahan nu sami hadir ge ieu daerah ieu wilayah masing aya dina kaberkahan urang babarengan maca sholawat malah mandar sumping ruhna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaya patempatan amin. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam Allah ya Habib alaika sholawat alaika Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam Allah ya Habib alaika sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin do jisim kuring kalintang ajrihna dina ieu danget tiasa silaturahim jeung urang dieu hasil kerjasama sadayana rekan-rekan tangtusna utamina panginten aya dukungan ti pemerintah utamina ti Bapak Lurah parantos sumping tadi ngadugikeun sambutan ka urang sadayana doakeun nya pamarentah nu dipimpin ku Bapak Lurah sing jadi pamarintah nu amanah kenging ridho Allah di dunia ila yaumil kiamah amin. Malahanan sok aya nu katingaleun tara diduakeun teh boh ku protokol sok poho kaduakeun kuno ijab sok poho teh kaduakeun malah kuno hadiah malah kuno ceramah sakapeung masok poho teh kaduakeun tukang son nasibna teh tukang son kunaon ya urang tara kaduakeun tah penting ieu mah urang duakeun tukang son mudah-mudahan sing panjang umur loba jobna
layan ulah ruksak wae sona alah celalager aja syukur harirup kabeh itu hirup mudah-mudahan sing hirup jeung hate-hate nanya duh alala jerih temenan jisim kuring sumping ti kadupanak datang ka dieu maksudna mah ieu marek silaturahim dari ngaji mah purahna urang dia ge loba guru-guru jisim kuring lah malahanan seueur alumni Taluk Agung di dieu teh alumni ti Nyalempet malahanan alumni ti Warudoyong ti Gelar di Gentur wah seueur tangtosna insyaallah ari ngaji mah di dieu pangupukanana ari jisim kuring maka direk silaturahim di onang cek panitia teh wayahna engke macenah hayang pang nyaritakeun dina panggung gampang cek yang tadi nyarita mah dan nu hese mah ngaji ya ngaji hese mah dari nyarita mah lah komo jadi mubalik mana udah itu anggap we mubalik mah ya ajengan nu purah ngarona ajengan purah ngarona mubalik mah teh ieu teh panggungna ieu kohkolna ari purah ngarona na kumaha pagaweanana wah purah ngarona mah pagaweanana teh kade panto kade tulak kade seuneu kade listrik nah naon bedana jeung mubalik da mubalik ge kitu sarua kade masjid kade madrasah kade salat kade zakat kade puasa kade kadean ari geus asup ka masjid bagian kiai nu aya di dieu nya mata kudunya teh ka kiai setempat teh kitu kudunya ka kiai setempat mah gede jasana ulah lalawora nyarah ka kiai setempat nya naon sia teh nya mere kudunya ka kiai setempat mah ngayakeun ieu acara teh kerja sama sararea nu 5 ramo teh napak dina peuting ieu teh alhamdulillahnya napak hiji peuting ieu teh aya inung leungeun 2 peuting ieu teh aya curug katilu aya jejangkung kaopat aya jari-jari kalima aya cingir napak lamun geus ngahiji nu 5 dicocolkeun kana sangu borok nepi ka palebasa gede pereup sapiring karau kabeh asal nu 5 ramo ngahiji naon nu 5 ramo teh hiji inung leungeun naon ari inung leungeun ulama ieu teh nu gede jasana inung leungeun teh kiai gede jasana gerasok nu 4 bisa gawe lamun nu ieu nangtung ngan lamun nu ieu cicing komo eueuh nu 4 moal bisa gawe pecakan kieukeun leungeun urang heg tilepkeun inung leungeun heg cocolkeun kana sangu tanu 4 hayo sia narek kumaha heus oke geura ku urang tingalikeun ta ieu 5 ramo tilepkeun we inung leungeun nu 4 cocolkeun kana sangu da uyek-uyekan gede jasana inung leungeun teh nu 4 bisa gawe lamun nu ieu aya nu ieu eueuh dapur nu 4 oge kan hese nyocol kana sangu teh ulama teh badag jasana tak inung leungeun disebutna ulama teh inung pemerintah bapak cing lamun sasalaman ka inung heula ka bapak heula ka inung heula nu lamun sasalaman teh ngajajar bupati camat lurah kiai sanajan kiai make sampingna kawas sebleker di bedol teh merah kaluhur deui anger inung leungeun naon sabab wayahna sasalaman ka kiai heula neme ka bupati urang masuk pahili pedah ningali kiai Busitin gede gue ka bupati lepat eta teh ka inung heula sabab kiai teh inung leungeun sakabeh jelema rarasaan butuhna ku kiai teh wah jeung jasana kiai teh pan ya ti mimiti gubrag urang ka alam dunia nepi ka urang lapur ti alam dunia balik ka jero kubur kiai teh dibawa butuh ku kiai gubrag ka alam dunia jam 1 tengah peuting tanu ngalahirkeun neang bidan da geus molor bari geus peuting kaketrok teu dihudang teu daek mukakeun
Assalamualaikum, pan ka kiai datang nama. Waalaikumsalam, bari nguliat jam 1 atuh dakang keur meujeuhna papalengna. Keur meujeuhna papalengna kiai ge. Waalaikumsalam. Saha di luar, saha di jero. Ari sia nya mah teh kumaha teh? Menang nanyakeun aing nu di jero, nu di luar maneh saha? Duha. Oh, maneh duha, masyarakat meureun. Pas dibukakeun lawang pantot teh geuning maneh duha rek ka mana sia teh wayah ke jam 1 nya eta ieu teh pun bojo bade ngalahirkeun nah naon urusanana da aing teh pernah ngiluan munang bebeja ka aing lain kitu Pak Kiai nu mawi ieu teh nyanak aqua hayong pangniupkeun da ngahudangkeun bidan geuninganan teh hudang da jam 1 sugan da ku doa ieu mah da yakin pan senjatana jalmi nu mukmin teh nyaeta doa saiful mukminin doa teh senjatana jalma nu mukmin suganda bidan teu hudang ieu mah pangniupkeun cai wayahna gae atuh ai kitu mah pan meureunan kudu wudu heula eta teh Kang teu kiai teh gidi gacai ai keur ari keur nunutan teh palang tengah peuting pan pabeulit jampe wudu oge nawaitu wudu teh jadi nawaitu saumagodin walah geuning poho cenah euy balikan deui wudu beres gitu buka cai tah jampe bari sila amparkeun sajadah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum ya ummu maldum ukhruj min batni ummi ila dari dunya bisalamin aminin birahmatika ya rahimin ya Allah ya Rasulullah ya Syekh Abdul Qadir Jalani waliyullah ya Allah Gusti nu ngaranna bitisna nu rek ngalahirkeun mudah-mudahan sing lungsur langsar salamet nu dilahirkeun salamet nu ngalahirkeunana kalawan mukjizatna Kangjeng Rasul kalawan karomahna Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani waliyullah Al-Fatihah deluk ni kawal abdolin beres kitu ditiup beres saya ditiup bikeun duha muhun Pak Ustad ya cai inumkeun ka pamajikan maneh balurkeun kana beteungna balurkeun kana tongongna insyaallah lancar ngalahirkeun anak muhun atuh sanes kirang sono Pak Ustad heuda kumaha pan bade ngalahirkeun pun bojo heuh jeung nuhunnya nuhun tah sakitu jam 1 tengah peuting sugan teh erek aya ngagerah sabungkus mah nepi ka pelebah pas nuhun hungkul nuhun cenah Pak Ustad heuh keun bae nuhun heula jeung nu penting lungsur langsar bawa ke dibawa caina ari di tengah perjalanan haus manehanana jolger we diinum ku manehanana nah ada tekung silila buruseut teh mahna nu ti heula alah namun aing nu miheula dia teh cai ku ti heula diinum ku manehanana gedig dinyaan lungsur langsar dengan ka isuk teh datang deui waalaikumsalam Ustaz alhamdulillah tapun bojo teh wengi teh satos dieutan teh brodol teh lungsur langsar selamat nu ngalahirkeun selamat nu dilahirkeun anak nuhun alhamdulillah nuhun Pak Ustad nuhun we cenah nya Pak Ustad nuhun deui wae elah cikeung teh da ka kiai kan da kiai maka masyarakat rek nu gelo rek nu eling rek nu teu eling masyarakat aing perlu diurus tak kasabaran kiai luar biasa sanes kanten kasabaran kiai beres gitu teh sugan teh moal datang deui tak ka kiai gunana urang ku kiai ningang ka magrib teh waalaikumsalam Ustad pang marhabakeun teu geuning pang bawa cenah bawa barudak sakalian maca barjanji geun bae cekeng teh ieu moal salah nuhun deui wae cek ieu alah gidi giringkeun barudak marhaba geus beres marhaba teh beres marhaba ai sugan teh ngaharewos teh rek naon mah Pak Ustad naon mungkin cenah dijeglu sakalian bari ngayun dijeglu tah Kang bayaranana oge nepi Kang kae bari gayun cenah beres nih Kang ngayun kapaksa Kang ti mimiti hijina tah marhaba nepi ka 7na marhaba nganyukan heula bensin nganyuk kudun nganyuk keundang kaya jeglu cekeng teh baran gede hari pas teh Kang nepi ka ngayun-ngayuna pan budak lamun geus 7 poe geuningan pan sok dimarhabakeun itu diasong-asong malahanan hayang ku Pak Ustad pang payuna Pak Ustad pang macakeun hayo pang niupkeun murang kalih abdi
diheula. Wah, ditiup ku ustad. Osok tara di dia gitu. Seremonial gitu osok. Marhaba geuning budak diasong-asong. Jampe osok. Osok. Naon doa anu dibaca eta ka budak? Ayo. Naon doana? Boh Allahumma barik lana deh ka. Paingan budak kurang geremul nyatu atuh. Dari jampe ku Allahumma barik lana wae. Gunting geuning rambutna, usap geuningan antarangna ku cai nya. Malah tiup munanana tiup dadana. Naon eta teh? Kieu eta teh. Gunting rambutna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usap tarangna ku cai nu aya kemangan teh Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Langsung ngadua bacakeun surat Inna Anjalna tiupkeun kana munanana. Kana munanana. Tuluy tiupkeun deui surat Alam Nasroh. Bacakeun surat Alam Nasroh tiupkeun kana dadana. Gitu ngajampe budak teh TKD. Ada abdi mah cenah tama era ti baheula ge karek nyaho ayeuna. Jadi ti baheula teh tama era meureun ye. Nu itu ngajampe, nu ieu ngajampe, abdi diasongan mah nya teu ngajampe. Tuluy maca naon maneh? Ayo. Gagal atuh. Asyhadu an la ilaha illallah gunting rambutna ku Pak Ustad. Alhamdulillah tuh. Beres ngayun. Ai gerewal teh Kang geus beres teh. Panyata rek kanal, gocap jeung udud sabungkus. Mangkaning ka warung wah ti mimiti hijina jeung bensin jeung udud tah ku ajengan mah budak gede eta budak nah ada Kang datang teh geus gede teh budak teh kurunyung teh ka imah ustad jeung teh ieu budak saya abdi cenah budak bitisna oh maneh nu baheula dilahirkeun ngusingkeun aing nah kumaha kitu gerak dak we tadi caritakeun ku ustad kieu gitu oh gitu Allahu akbar rek ngaos ka dieu kamu apa maneh ngojek inung maneh teu ka siwer seur padamelan oh gitu keun bae ngaji keur di papatahan teh jol greng aya motor di jalan nging rad eureun ustad oi ngolowoh teh dina motor saha abdi duha naon di dinya sia teh tos ngojek lain aya budak urang teh di dinya aya mihak wewe cenah nya oh bang deui ini deui eta nyelehkeun budak kuat ka ngolowoh di jalan ada ajengan ka masyarakat geus oke di papatahan gede ni kakawina delu kawin teh tah inung bapana maot datang deui ka ajengan tuh matak ulama mah gede jasana paling dibutuhkeun anak di kan inung leungeun disebutna ge inung leungeun ulama tuluy ieu curug naon ari ieu curug pemerintah ieu aya namuludan ieu acarana bisa sukses teh kusabab aya ajengan lamun eueuh ajengan di dieu moal aya muludan mah dua aya dukungan ti pemerintah RT RW kadus nepi ka lurah datang alhamdulillah curug tah ieu teh pemerintah teh minangka curug pan pemerintah mah purah tutunjuk lain nyieun KTP nyieun kakak kerja bakti pan purah tutunjuk pemerintah nah iya pemerintah dan aya dua tinggal tilu deui can hudang aya alhamdulillah di tempat-tempatan mah hudang nu tilu ge nu beunghar jajangkung dapang jangkungna nu beunghar mah sok lamun di hiji daerah di hiji lingkungan nu beunghar mah pangjangkungna katingali imahna pangalusna mobil panggayana sawah panglegana harta panglobana pangjangkungna bener yang celake nu beunghar tak tilu berarti geus lumayan tuluy jari-jari saha budak ngora tong ngajedog wae budak ngora ieu teh budak ngora hiasan kampung budak ngora ge ngilu anclub alhamdulillah opat cingir kade ulah ngaringkuk wae saha cingir jelema teu boga pangleutikna cingir teh jelema teu boga kade lah da urang mah teu bogana naon udunan moal tola moal toi ini sanajan teu bisa udunan oke ini tuh ngilu anclub ramekeun meriahkeun ieu acara tah ngahiji nu 5 alhamdulillah sukses ku 5 mah tingali deuh pan geunah nya ceu ku 5 mah heuh nya ceu
ku 5 mah genah bener saha basa ku ieu ku hiji nya manya ngusapan geuning ngusapan ku hiji ge teh genah lain ai ku 5 mah genah coba ku 2 mah tingali aduh ngewa nya cenah teu tingali ku 2 nyekel mik ku 2 ieu ku 2 ramo da ngewa tingali cucoknya siga nyekel naon mah eta tah ieu teh jasa nu 5 alhamdulillah nepi ka wengi ayeuna terlaksana mudah-mudahan amal bakti sararea anu 5 ramo ieu ancrub teh mudah-mudahan jaga nu ieu 5 ramo sing diaku umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di poe kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin matak paingan kapungkur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos anjeunna ngariungkeun para sahabatna ku anjeun Siti nuning pasewatan busana maneka warna sermaga puspita pujian dang yang bataraging sarawarukma ringging manik narawata ringging manik narawata Mendra sastra winular hiang ewuh pagulingan rana wah gaya ngadalang eta menang ngadalang euy menang dora kamarnya euy ah moal da ngomong ieu mah ngawuruk ngaji ge bisa hek nurutan dalang paslun ari hiji pasal urudul wudu ari pirang-pirang perduna wudu hade ureuhnya euy eta nguruk ngaji alah atuh eceul ge akang ari bisa mah heg nurutan dalang bari ngodok kana udud teh pangapunten kakang manawi gaduh korek menta seuneu pirage nurutan dalang kakang pangapunten manawi gaduh korek jisim abdi bade nyeunetkeun udud ceuk nu saurang kalaresan yai ieu aya korek ieu ngan kaula sakalian rek minta ududna mangga duh hade warenya euy balik di pangajian jol sagru kita pamajikan nyangakeun semua pangabaktos konjuk panjenengan kaula nun caroge abdi anu payus di pupunyung di pupuja di dama-dama gebog teh eta ngarenyak nu jadi salaki ngarenyak jeung nu jadi salaki Aisyah nanaonan koplok heupan nurutan ajengan anu peuting ngadalang oh hegae ku aing ceuk salakina dijawab diterima gelis sugan aya cikopi geura tinyuh kitu kopina onjok semangat kaula nu duh gaya meureunnya ade tatangga lalajo eta keluarga edan yang daralang sapratanipun di zaman kapungkur waktos Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna waktos jumeneng ngagunukeun manggil kasadayana para sahabat tak ku anjeun hei para sahabat-sahabat kaula Abu Bakar Umar Utsman Ali sinareng anu sajena mangga gerak kempel kaula aya perlu ka anjeun sadaya hinggih lajeng waya para sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngempel ka payunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datan niratna ngademan ewuh pagulingan rana datan niratna ngademan ewuh pagulingan rana sadayana sahabat anjeunna majeng ka payunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan barang satos aya di payunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya para sahabat anjeunna sadayana semah sungkem ka payunan Kangjeng Rasul nyangakeun semua pangabaktos kaunjuk panjenengan kaula nun Gusti ditarima oge teu kantun ti kaula ge ieu sadina Abu Bakar sadina Umar nyangakeun semua pangabaktos kaunjuk panjenengan kaula nun Kangjeng Rasul ditarima atuh teu kantun ti kaula ge ieu sadina Ali kang eta mah badag sadina Ali mah atuh teu kantun ieu ti kaula ge nyangakeun semua pangabaktos kaunjuk panjenengan kaula nun ditarima sadina Utsman ayeuna mah nyangakeun semua pangabaktos kaunjuk panjenengan kaula nun ditarima sakalina ti kitu aya pikeun saeunaon salira ngempelkeun abi sadaya kieu para sahabat kaula dede teuing para sahabat kaula sangat sono ka anjeun sararea hayang ngumpul jeung anjeun sararea ngan aya bejakeun ka anjeun sararea lamun bisa mah ku anjeun wayahna kudu dijawab
anjeun nanya anaha apal henteu jaga di poe kiamah saha nu paling dipikasono ku kaula sahabat saur Kangjeng Rasul apal henteu anjeun sararea bahwa jaga di poe kiamah saha nu paling dipikasono ku kaula saur sahabat ya Rasulullah tangtosna nu paling dipikasono ku salira teh kang para nabi sinareng para rasul nu sanes oh pantes lamun kaula sono ka para nabi jeung ka para rasul pantes tapi lain eta oh lamun lain para nabi para rasul berarti abdi saur sahabat nu paling dipikasono ku salira pantes kaula sono ka anjeun sabab anjeun teh babarengan salilana jeung kaula ngariung salilana jeung kaula apal ka kaula apal rupa kaula anjeun sararea mah pantes lamun kaula sono ka anjeun tapi lain anjeun aya deui nu paling dipikasono ku kaula ya Rasulullah saha atuh nu paling dipikasono ku salira kumaha waler Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasul sahabat bisi teu apal jaga di poe kiamah nu paling dipikasono ku kaula teh umat kaula di akhir zaman eta sahabat kaget dumirat tangarungu ieu para sahabat aneh bin ajaibna habat waleranana nu paling dipikasono jaga di poe kiamat teh menang umat anjeunna di akhir zaman naon sababna ya Rasulullah salira bet mikasono ka umat anjeun di akhir zaman kumaha waleran Kangjeng Rasul sahabat ye umat kaula di akhir zaman can pernah tepung jeung kaula can pernah panggih jeung kaula can apal rupa kaula cing nanya urang dieu nu sami hadir pernah patepang sareng Kangjeng Rasul pernah ngariung pernah apal rupana tapi urang cinta datang bulan mulud-muludan rajab-rajaban solawat-solawatan marhaba-marhabaan tah Kangjeng Rasul sodona ka urang teh kitu cacak ning can pernah tepung jeung can pernah apal tapi urang cinta ka mantena mata kaula teh sono sahabat ka umat kaula di akhir zaman sabab can pernah ngariung jeung kaula can pernah tepung jeung kaula tapi carita ka kaula mahabah ngagungkeun ka kaula sono kaula teh sahabat peuting ka impi-impi mun berang ka bayang-bayang peuting teu geunah sare da puguh loba reungit berang teu geunah dahar da puguh eueuhna naon ceuk nu kabobogohan eta mah sahabat kaula sono ka umat kaula di akhir zaman sabab umat kaula di akhir zaman pada takdim ngagungkeun ka kaula matak paingan atau ya kateranganana jelema nu ngagungkeun ka Kangjeng Rasul bakal sasarengan kareng Kangjeng Rasul di surga jelema nu cinta ka Kangjeng Rasul bakal sasarengan sareng Kangjeng Nabi di surga nu sok dibaca ku barudak hadisna geuninganan man ahabani kana ma'il jannah man ahabani kana ma'il jannah nu barudak lecek eta teh saha jalma nu cinta ka Kangjeng Nabi bakal sasarengan sareng Kangjeng Nabi di surga oh bakal renengan meureun berarti lamun jelema cinta ka Kangjeng Nabi bakal sasarengan sareng Kangjeng Nabi di surga bakal renengan lain bakal renengan kade ulah boga sangkaan bakal babarengan sareng Kangjeng Nabi di surga ngariung meureun lain aya ge surahna saha jelema nu cinta ka Kangjeng Nabi bakal sasarengan sareng Kangjeng Nabi di surga sasurga ari urang jeung Jokowi sa Indonesia teu ari cicing beda teu beda Jokowi di Jakarta urang di Panaruban keun bae anu penting sa Indonesia maruk surga saguliwak sagede pagelaran meureun hiji surga gedena teh duaeun dunia hiji surga mangkaning 8 heukeun bae lah teu ngareneng oge nu penting sasurga lalajo we urang mah heulanan nya Allahu Akbar Kang bakal sasarengan sareng Kangjeng Nabi di surga sasurga lalajo elahkeun bae atuh memeh ngareneng jeung urang ge Kangjeng Nabi sareng sahabatna sareng para nabi nu sanes sareng keluargana sareng para wali meureunan para alim ulama urang mah lah lalajo di monitor Roger keun bae nu penting sa Indonesia tah jelema nu cinta ka Kangjeng Nabi mah eceuk bakal sasarengan sareng Kangjeng Nabi di surga. Iya sahabat anjeunna dipayunkeun Kangjeng Rasulullah SAW tungkul amering teludat narima sabda ajrih ningali pamorsang nalendra maklum hiji rasul anu kasipuh ku pangawaru kasah ku pangabisa ka parti
ku pangarti manusia terusing madu trahing kusuma titis ti adanawiri trahing dewa kamanusa ngandika wadalinisan makatan pengadikanipun Allah kadalah Kakang Prabu itu pawayangan akang teh nya diri masing caring cing lah aya sinenannya cenah masing emut berang peting kadek kajong jonan teuing anaking salira wajib dijaring duh papatah hungkul eta anggape eling-eling umat kang eta teh ada eling-eling umat ge make lagam nya eling umat pan kitu lain make lagam da eueuh sugan eling-eling umat muslimin muslimat hayu urang salat berjamaah maghrib estuk wajiban urang ke dunya wah kang make lagam digenah-genah eling umat muslimin muslimat hayu urang salat berjamaah maghrib estu kawajiban urang keur di dunya kangopi bakaleun jaga di akhirat tuh baheula mah ngadeng-eling umat teh prudul ka masjid baheula nu kolot nu ngora budak leutik kabeh ngabreng ka masjid ngadeng-eling umat teh ayeuna mah Kang Lapur ngadeng-eling umat teh belah kadupanak mah di masjid aya keneh teh eling-eling umat ngan di dengena teh ngajawabna teh lain cek lu pupujian teh barudak di masjid eling umat muslimin muslimat pan ngajawab kolot-kolot ayeuna mah Kang ah da ka umat ieu cenah ka aing ngajar dong we Kang teh marukana ka oces beun maksud eling umat eling umat manusia jeung teh jangke mah ganti lah pupujian teh ku eling kolot diganti ngawarok budak eling kolot muslim eta mah oces ngajar dong eta mah bener Kang bala mah ngadeng-eling umat nya diri masing caringcing masing emut berang peting kadek kajong jonan teuing salira wajib dijaring salira wajib diaping ucing-ucingan buntut panjang jadi ponok ulin-ulinan gelis urut lanjang jadi kohok tali kolot bojong kaso jalana kaparapatan beki kolot beki ngaco taradaek mantog ka pangajian kaso ponok kaso panjang kaso ngaroyong ka jalan kumis ponok janggot panjang percis me sisi jalan Gusti Agung para sahabat satos dipayunun Kangjeng Rasul tungkul daka larai Kangjeng Rasul mah panan angta samsun angta badlun angta nurun pauko nur cahayana ge di atas cahaya Kangjeng Rasul matak para sahabat begitu aya dipayunun Kangjeng Rasul tungkul sadayana tawadian anu neuteuk bojona ku anjeun Siti Aisyah Siti Khadijah kana pameunteuk Kangjeng Rasul mah teu wantuneun melong beda jeung beungeut urang Kang unggal isuk sore dipolototan wae ku pamajikan teh kunaonnya halo usaha molor wae gawe wah Kang rame di imah teh ih pameunteuk Kang duga siga kumaha eta kasepna Kangjeng Rasul teu aya pangkasepna saalam dunia iwal ti Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar atuh da kakasepan teh pan hiji kakasepan teh hiji belah nu hiji teh sabelah dipasihkeun ka Kangjeng Rasul sadayana nu sabelah dipotongkeun saparapat pasihkeun ka Kangjeng Nabi Yusuf nu saparapat diaurkeun ka sakabeh jelema salam dunia mata urang mah kasep teh wah saparapat ku sararea geulis saparapat ku sararea moal kuat nu ngalawan saparapat Kangjeng Nabi Yusuf ge mangkaning sabelah punya lirak Kangjeng Nabi mah Gusti serap atuh bujeng-bujeng kitu nepi ka wallahu akbar tungkul atuh da iblis ge tungkul di payun Kangjeng Rasul mah isin ora aya oge kuat ka ngeluh ka meong kuat ka taluk ari urang mah kalah dipacok nya
duka siga kumasono ka anjeunna duka siga kumararaina Kangjeng Rasul pinuh ku duge ka digamarkeun saha ayat pernah teu dina film anu sejarah Islam duge Kangjeng Rasul digamarkeun pamunteunna teu wantuneun cahaya we ya Allah karim duga siga kumaha Kang ece lamun urang papenak jaga di surga sareng anjeunna Gusti nu agung bingah bangunna teh Allah matak urang dieu nepi ka muludan ti awal ngarencana duge aya terlaksana teh hayang tepang sareng anjeunna hayang ngariung leres teu hayang ngariung hoyong tepang abdi ge da sono kana bulan mulut teh sono abdi mah kahayang nama unggal bulan tong aya bulan soparan mulut teh Kang proyek teh deng-dengnya meureun majang deh kawan oh ieu mah teu gaop mangih sopar pamajikan teh pegang aduh eta pamajikan sapar teh kunaon eta kana sapar nu hajat eueuh Kang ngadadak nu maot ge carang deui bulan sopar mah proyek teh laleungit padahal ngawinkeun malus kene bulan sopar ieu wah ajengan puguh bulan sopar mah goreng ngawinkeun teh hajat teh naon kitu usum beger anjing ku wah kanyaho nya eta bulan sopar teh kudu hararajat ngawinkeun lamun ngawinkeun tong bulan mulut tong bulan silih mulut entong ngayagu entong nu sae mah bulan sopar hiji ajengan katulungan proyek namahan aing onangan kaduana Sayyidina Ali nikah ka Siti Fatimah dina bulan sopar Sayyidina Ali nikah ka Siti Fatimah Ajahro binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dina bulan sopar gaduh murang kali Hasan Husain saroleh makanya nyebutkeun usum beger anjing pan anjing mah sawal ge beger matak soparnya ngarawinkeun teh nya jadi ngararon jadi mau balik ke ajengan teh lalaku deui nu hadiah nu ijab nu protokol tukang pan untung 5 bulan sopar teh aduh aing kuat pinah kana bako halah Kang Gusti carono kana bulan mulut Allahu Akbar Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetep sahabat kaula ya bisi anjeun rek nanya ka kaula sok geura naros saur Kangjeng Rasul Kang eta sahabat sadayana tungkul ya Rasulullah ayyul a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah amal naon nu paling dipika cintaku Gusti Allah bari tungkul ya mana nya ka kiai teh lain kiai kumaha mun kieu oi wah nang teu bale kumaha ya teh sahabat mah ya Rasulullah ayyul amal ahabbu ilallah ya Rasulullah amalna nu paling dipika cinta ku nu maha suci Allah ku abdi bade dilaksanakeun ya Rasulullah sahabat saur Kangjeng Rasul amal nu paling dipika cinta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teh hiji as-sholatu ala waqtiha salat tepat waktu salat tepat waktu sok tepat waktu tara dur cur cir dur bedug cur wudu cir ka masjid dur bedug cur wudu cir ka pangsolatan awewe mamalahanan istri-istri ibu-ibu mah begitu dur bedug teh wudu kudu geus boga Kang ai urang wudu naon udud eta kana udud ampun eta lalaki udang molor udud nyuci kopi udud nyelah motor udud make motor udud init gawe udud bari gawe da bari ngaduk ka ngampleh udud erek sare udud init ka cai udud balik ti cai keur di cai udud Kang Gusti erek salat init jumaah jarum coklat nu dikenyot ti imah teh Kang jaba ini setengah 12 pan ngagateng keneh jarum coklat atuas atuh ni kan masih kita setengah deui nah da datang ke masjid kita lain asupang ngurus nagog dina teras nagog gerak ka masjid teh asup asup ngeunah keneh cenah udud euy aduh geus tereh adan kuceskeun udud teh tuna dina pager kuntungna teh daya takeur salat sapanjang salat inget teh kana kuntung sieun anu nyikat Kang ku batur alah aing kana kuntung nanyaan eta mah beres salat assalamualaikum wah jelenge buru kuntung sieun anu nyikat dasar si bangbung eta kan eureun udud teh banguna salaki ece banguna teh eureun udud teh keur ngaududan ece banguna teh eureun Kang keur kitu mah eta kana udud
Dur cur cir, dur bedug cur bedug cir kapang salatan. Asok ibu kitu asok dur bedug cur kacai bari nu dibawa kacai teh gerohaneun seusahaneun budak manianeun atuh jam 3 ka karek rengsek. Bapak-bapak ge osok dur cur cir dur bedug cur cikopi cir meuli udud. Dur cur cir teh lain eta dur. Tah salat anu paling amal nu paling dipika cinta ku Allah saur Kangjeng Rasul as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Aduh hadenya salat tepat waktu begitu adzan teh geus aya di masjid Allahu akbar geus siap aya di masjid. Kitu geus boga wudu mata kudu dawam wudu ece dawam wudu kudu nama saya boro-boro dawam wudu pat-pet prot ece mah ka masjid oge wah ini ka madrasah teh dawam wudu ece ya aya jasad anu diraksa ku Gusti Allah di jero kubur moal buruk Kang di jero kubur jasad moal buruk ku Gusti Allah diraksa jasad saha jasad anu ngadawamkeun wudu janji hadis Kangjeng Rasul jelema nu dawam wudu jasadna diraksa moal diburukeun di jero kubur. Allahu akbar lain dawam wudu Kang lain dawam wudu lain dawam wudu. Akibat ngaji bari sare teh apaan? Dawam wudu, dawam udud. Da bari nunutan. Atuh. Calah. Memeh salat kudu nyusur heula. Sunat kudu nyusur heula. Kadengena memeh salat sunat kudu nyusu heula. Datang ka imah bebeja ka pamajikan. Nyusu heula cenah sunat memeh salat teh. Atuh salat ngagemot. Matak ulah bari matak ngaji mah ulah bari sare meuni kana bari seuri. Meuni kana bari seuri nya Kang. Heuh. Dawam wudu diraksa ku Gusti Allah jasadna di jero kubur. Asal daek wudu. Ari wudu teh keur saha? Keur jelema. Keur jelema da doma mah teu ditah wudu. Wudu teh ngumah beungeut salegana, beungeut lamun rumasa boga beungeut lamun teu rumasa mah teu boga beungeut entong. Ada urang mah teu rumasa teu boga beungeut entong. Teu dipaksa. Ieu mah keur rumasa boga beungeut wudu salegana beungeut tuluy salat. Aya dina salat teh pan aya uluk salam geuning ngakacakat assalamualaikum. Bener? Tah keur jelema tapakuraneun eta teh. Berarti jelema kudu laek luak liuk ka kenca jeung ka katuhu. Ari nu tara daek luak liuk naon? Begu. Berarti lamun jelema tara daek luak liuk begu. Tuluy geus beres salat ngusap beungeut da doma mah tara dititah ngusap beungeut tara aya doma kikil antara. Ngusap beungeut teh keur jelema. Jadi lamun ngarasa rupasa boga jelema kumah beungeut kudu daek luak liuk dina salat uluk salam liuk ka katuhu liuk ka kenca duakeun tah dulur urang we di katuhu duakeun dulur urang we di kenca bisi aya dulur urang nu candahar bisi aya dulur urang nu kalaparan kitu da tapakuraneun hungkul teh ece dawam wudu diraksa ku Gusti Allah jasadna di jero kubur. Allahu akbar. Dua nu diraksa ku Gusti Allah jasadna di jero kubur teh dua ahli maca Al-Qur'an. Sok maca Quran. Masya Allah maca Quran mah diraksa. Dina naon aya anu unik saha jelema anu mudawamah macakeun surat Tabarok. Saumur hirupna maca surat Tabarok mah dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada surat eta surat Tabarok. Masya Allah. Jelema anu mudawamah maca surat Tabarok diraksa jasadna di jero kubur moal buruk sok maca Quran malam naon malam Jumaah naon anu dibacana sae sabab jelema anu mudawamah kana surat Yasin moal dibere dahga engke di poe kiamah sae kitungan langkung sae mah dipapai sadayana
Ieu mah maca Quran teh salamar 4 tahun ngajedog. Oca lain kitu anu mudawamah Quran teh kieu. Ba'da salat baca kajeun teuing saayat ngan saumur hirup ulah pegat. Anu saya mah kitu. Maca maksud mudawamah maca Quran teh saumur hirup ulah pegat maca Quran kajeun teuing saayat saumur hirup ulah pegat. Tos salat lohor buka bismillahirrahmanirrahim alif lam mim shadaqallahul adim tutup kajeun teuing saayat buka deui tos asar bismillahirrahmanirrahim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin tutup teu nae kajeun teuing saayat saumur hirup ulah pegat daripada sakali maca salamar 6 tahun ngajedog. Har meuning keneh kitu saumur hirup ulah pegat. Awas jelema nu sok daek maca Al-Qur'anul Karim jasadna diraksa ku Gusti Allah di lebat kubur. Moal diburukeun, moal kan janji hadis, bisi teu percaya sok dawamkeun Quran deulutuk maot. Lamun buruk hirup deui bebeja. Janji ieu mah. Tilu nu diraksa ku Gusti Allah jasadna di lebat kubur teh ahli tahajud. Di Bandung aya mayit nu kagali kan, nu kagali begitu 8 tahun yuswa kuburanana begitu digali belegeran keneh seungit keneh Allah diraksa. Ternyata ditaroskeun ahli tahajud. Ahli tahajud. Tahajud sok udang peuting tara? Oh sok ari geus udang ka mana ini? Kacai ari geus kacai naon gawe? Kiih mah nyasare di WC kumaha ya teh? Geus kiih naon gawe? Ngisang heula euceuk kumaha cenah? Ngisang heula. Geus beres ngisang, benerkeun heula calana. Geus benerkeun calana, wudu. Geus wudu amparkeun ini tah ka kamar, amparkeun sajadah. Duh, mantes tengah peuting Kang di saat batur keur sare urang hudang. Tahajud. Da eta tahajud Gusti Allahu Akbar. Tahajud teh ongkoh sunatnya. Sunat lain tahajud. Tapi kunaon Al-Qur'an make miwarang wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Bener. Ongkoh sunat Al-Qur'an tapi miwarang aya naon dina tahajud. Allah berat Kang, berat naso tahajud. Salat nu 5 waktu nu wajib teu berat-berat amat. Jam kajenting jam 2 diakhirkeun waktu sok daek ngalaksanakeun na eta mah tahajud lamun geus udangnya Kang. Uduh deui wae. Dat hoream Kang kilang kacai ini. Da mung wudu teh kunaon nya eta tahajud aneh. Berarti aya naon kaahengan dina tahajud. Jelema lamun hayang diangkat derajat martabat anu luhur di alam dunia tahajud jampena. Jelema lamun hayang beunghar tahajud jampena. Jelema lamun hayang disolehkeun tahajud jampena. Lamun jelema hayang diijabah doana tereh dia tahajud. Hayang ka Mekah tahajud jampena. Hayang ka beli sawah tahajud. Hayang ka beli kajian imah gedong tahajud. Hayang ka beli mobil alus tahajud. Berat tahajud boro-boro masyarakat kiai ge sarua aing ge. Berat Kang tahajud. Allahu Akbar. Matak ahli tahajud mah diraksa ku Gusti Allah jasadna di jelebat kuburna. Diraksa ahli tahajud. Hudang tengah petingan moloh ayo. Tahajud. Ahli tahajud. Kaopat nu diraksa ku Gusti Allah jasadna di lebat kubur teh ahli sedekah. Ahli sedekah. Ahli sedekah. Allah diraksa jasadna ku Gusti Allah di lebat kubur ahli sedekah. Osok sari dekah tara ya. Sabaraha udunan muludan? Kang sabaraha udunan muludan euy? Malah 1000. Gocap. Cepek. Ya ahli sedekah teh engke teh. Engke teh ahli sedekah teh hayang paheula-heula asup ka surga teh. Hayang paheula-heula ahli sedekah teh ka surga hayang paheula-heula. Sing regedeg saling dorong saling betot. Cek nu ieu urang heula cek nu ieu urang lah cek malaikat ridwan kela tuh. Antri ahli sedekah. Pangheulana nu sedekah 1 juta misal. 1 juta mangkading loba Kang. Ragam tuturkeun kuno 800 nuturkeun. Tuturkeun ku 800 terus gitu eta nu 15.000 Kang di tukang geus kieu. Cangkeun jeung 15.000 aing. Ngadagoan boro euy kok kolowhan 15.000 di tukang.
burukon makanya ragam mah tuncan 500 karasu modonan bea kasabaran 15.000 bang kami hulaan ka hareup disiku kuno 100.000 janggur ka mana sia teh hayang keur asup cangkel di tukang aing sabar sia udunan 15.000 aing nu 100 can asup ke head balik deui kang ulah wora ece ahli sedekah dirak saja sadana di lebat kubur apaan kieu aya katerangan Imam Ghazali geuning katerangan Imam Ghazali guningakeun mayit asup ka jero kubur meureunna mah mayit asup ka kolong mayit mah asup ka jero kubur ari urang ya sadaya bakal maot bakal abdi bakal maot bapak bakal maot ibu bakal maot mending abdi paneuri ibu jeung bapak ti heula atawa mending ibu bapak ti heula abdi paneuri mending simpananjang umur sararea kadar maot kumaha pangeran ya kumaha pangeran tong hayang nyanyahoan abdi hayang ti heula entong nanaonan Kang abdi hayang paneuri entong keuneh kumaha itu anu ngatur da urang ge bakal kalebak sareng bakal kalebak tah Kang bakal kalebak dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat nyawa ngangseg mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barzah geus waktu ninggalkeun lemur ngajugjug ka alam kubur meunang ngali geus diukur mahikeur awak sakujur duh dulur meunang ngali geus diukur mahikeur awak sakujur rek naon anu dibawa duit loba sawah lega meunang ngumpul-ngumpul teh belaan nafsu pasea meunang ti suksruk ti dungdung nu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu zakat na ge embung ibadah kateler-teler nepi ka yang hulu ngaler di imah ngagoler dirurup dituruban pada nunguan kurunyung datang pasaran geus datang pasaran gogoakan ge Kang moal anu ngadengekeun jung ka itu ceuk pamajikan jung ka itu padaena mah geus maot aing rek kawin deui atuh ceuk salaki sarua jung mah ayeuna mah baheula digeugepan ku aing teh jung ayeuna mah ka jero kubur bapak rek kawin deui sakalian ayeuna ge nutupan ieu teh api-api leweh tepan kieu carang teu nyaho bari ningalian anu ngalayan Kang geus kitu maka ngagoler tadi dita banu baheula keur hirup awak di kasuran bener hareudang di kipasan panas di payungan tiris di jeketan lamun loba reungit make autan bener ini kaitu ka dia di motoran di mobilan bener ieu awak engke makang bakal jadi para bilatung anu aya di jero kuburan dedeh teh ieu awak abdi anu sanajan hideung ge hideung manis ieu teh ece awak aing bakal dicokot ku bilatung heueuh Kang naon rek dibanggakeun hirup di alam dunia iwal ti meureun jelema teh ninggalkeun jasa-jasa nu hade jasa-jasa maung paeh ninggalkeun belang gajah paeh ninggalkeun gading anjing paeh ninggalkeun naon atuh anjing buduh paehna ninggalkeun naon Kang ninggalkeun bilatung we aduh anjing budug diburuan paehna ngasup bilatung urang mah aya balitunganana ece aya balitunganana sup ka jero kubur teh mayit bakal ngomong ceuk mayit hei kubur kepog teh ku eta mayit ieu kuburan ngomong aya naon kubur hei mayit bisi teu apal ieu kaula teh tempat anu sempit legakeun ku anjeun ku silaturahim tak silaturahim teh ngalegakeun kuburan lega tong boro-boro di kuburan di dunia lamun jelema daek silaturahim lega Kang di ditu dulur ladang silaturahim di dieu dulur saladang silaturahim belah ditu dulur ladang silaturahim belah dieu dulur ladang silaturahim da ini ka itu ka dieu teh Kang teh heureun lega dunia teh bener jeung ini ka itu ka dieu teh ari lamun dunia geus asa lega berarti umur ge asa panjang
ngan lamun kali itu musuh kali musuh kali itu musuh kali itu musuh Kang dunia asa sempit di mana dunia asa sempit umur asa pendek pantas silaturahim teh bisa manyangkeun umur dalam loba dulur mah asa panjang da dunia asa lega jeung rezeki bakal loba ini kaditu bakal loba nu mahanan kaditu bakal loba nu mere bakal ditu bakal loba nu nyuguhan ka belah dinya bakal loba anu ngagupayan heuh pantas kadang silaturahim matak jeung akubur hei mayit kaula teh tempat anu sempit legakeun ku anjeun ku silaturahim dua cek kubur mayit kaula teh tempat anu poek caangan ku anjeun ku maca Al-Qur'an hei mayit kaula teh tempat sasatoan anu galak sasatoan anu bakal naon ngagorogotan awak maneh racun eta bilatung eta jeung cacing ku anjeun ku naon ku sedekah sedekah teh ngaracun ngetak ahli sedekah mah diraksa jasadna da diracun mayit kaula teh tempat pertanyaan munkar wa nakir jawab ku anjeun ku amal soleh tah urang keur tolab teh amal soleh ladang tolab penting ayeuna bakal bisa ngajawab kana pertanyaan munkar wa nakir insyaallah Allahu akbar ahli tahajud ahli sedekah diraksa jasadna di kuburna tuluy deui aya deui nu bakal diraksa ku Gusti Allah jasadna di jero kubur teh nya eta awewe nu ridho dicandung dipangnyandungkeun cek kalimakna jasad anu bakal moal buruk di jero kubur teh nya eta jasad awewe nu ridho dipangnyandungkeun nya tahajud mau dapuguh ge tunuh wae wudu patpetrot wae sodakoh da teu gablek maca Quran kedul mending eta ceuk balik tina ngaji teh Pak lain kitu da di imah teh bab sagala kusorangan geuning nyangu kusorangan beberes imah kusorangan ngurus budak kusorangan terkeun ka sakola kusorangan masak kusorangan ripuh mamah teh cing ngamahan deui ngalah aya batur mamah mantuan kitu kitu erek mah ceuk kok euy deh Kang diolok kumaha ge lain hayang buruk hayang belegeran gitu hayang belegeran erek mah kok euy alur tomboro pemajikan masyarakat imah pemajikan abdi kiai mah cek hayang belegeran teh di jero kubur hayang atuh cenah Pak kumacing teh bapak atuh lamun rek kawin deui ai kitu mah cenah mending keneh buruk ke cenah atuh milih buruk Kang daripada dipangnyanungkeun Gusti Agung berarti batingku nyeri matak awewe nu dicanung mah ye awewe dipanyanungkeun mah Kang langsung blos asup ka surga euy naon sababna beak dosana ku nyeri hate di dunia beak kabeh dosana ku nyeri hate di dunia mending erek kitu erek mah moal anger eta aing geus diolok ku kumaha ku aing kumaha ieu teh moal keukeuh nya teh mending keneh buruk nya mending keneh buruk bener Gusti doaku Allahu akbar cek amal nu paling dipika cinta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teh hiji nyaeta salat tepat waktu eta salat tepat waktu da beratna Kang Gusti nu agung salat tepat waktu teh ya Allah karim hawa nama heuh da urang teh begitu adan lohor teh jeung eta kana salat Gusti nu agung boro-boro nika palebah salatna nika geus beres salatna dititah eta ku katerangan wiridan ada Kang lapur jeung beratna deui nya tak ningalna teh keur salat sok inget kana wudu deui ngadelung wudu da eta mah di masjid tinggalkeun bako Assalamualaikum salat asup ke masjid pan kitu di abdi mah Kang asup ka masjid teh porosot kolor teh lung ka juru taju sup deui saurang porosot kolor teh lung ka juru taju kuat nepi kaya salapan di juru taju jeung gunu kolor hungkul keur salat teh pan kolot mah dihareup teh salat budak di tukang pan budak mah arereg keur salat kolot teh gore budak mah arereg nyokot kolor hiji sewang nu salapan teh di juru taju diulang Kang di tukang da keur ruku kolot teh kuat takalayangan eta kolor Gusti assalamualaikum beres salat belenyang baralik teu kungsi lagi diri ka masjid
Dek lain tepan dia teh balik lain. Geus ka imah, make balik ka masjid tinggalun udud cenah. Ingat kana udud mah Kang. Da can aya jelema sugan ieu mah. Beres salat belenyeng balik. Balik deui ka masjid. Dek lain ka masjid teh ieu teh, pan teh geus ka imah lain. Poho teu wiridan da can aya. Can eta mah poho udud disusul deui. Ya Kang. Allahu Akbar. Amal nu paling dipika cinta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala salat tepat waktu. Siap tepat waktu siap. Iya Kang. Malahanan dina poe Jumaah nu hade jam 8 geus init. Itu tong bari udud. Tong bari udud jam 8 geus sila di masjid. Baca sholawat naon sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat nupang penekna salam dunia aya. Aya. Sholawat nupang penekna salam dunia aya. Sallallahu alaihi Muhammad. Geus. Pang penekna salam dunia tah. Sallallahu alaihi Muhammad. Heuh, ngan saur sapalih ulama teu sah maca sholawat lamun teu disebat sahabat silarang keluarga Kangjeng Nabi. Jadi teu sah maca sholawat nah hiji jelema lamun teu nyebat keluarga Nabi sareng sahabat na Kangjeng Nabi. Saur sapari ulama di mun kenae cenah sallallahu alaihi Muhammad hungkul oge asup sholawat dah. Delok maca salat poe Jumaah asup ka masjid sup jam 8 teh hade. Itu ka Mekah urang teu bisa mending jam 8 poe Jumaah ka masjid. Duh mantes rek ngomong geus kolot malah rek du dunia ge naon da Kang. Heeh nu geus karolot geus 40 tahun ka ditu rek du dunia beuh urek beunghar ge tiba heula. Poe Jumaah asup ke masjid jam 8. Jam 8 ganjaranana sagede tolok. Ini jam 10 ganjaranana sagede orok. Ini jam 11 sagede batok. Setengah 12 sagede took. Jam 12 kurang 10 menit nganteng sagede baok. Eta mah Gusti Agung Kang. Salat tepat waktu. Kadua, amal nu paling dipika cinta ku Gusti Allah teh nu kaduana nyaeta nu disebut birrul walidain. Nyieun kaalusan ka inung bapak, nyieun kaalusan ka inung bapak pang hebat-hebatna amal nu paling dipika cinta ku Gusti Allah. Aduh, ari urang ka inung bapak teh rumah saloba dosanya Kang. Mele rambutan ge ka inung bapak teh dipilihan go goreng nabikeun kasih majang itu. Gusti Agung memeh urang ngadahar katuangan teh anu ngeunah kudu nama inung heula mak sateu acan abdi nuang kana ieu martabak mak heula nu langkung utami saya saseubeung urang mah ka inung bapak teh Allahu Akbar inung birrul walidain ceuk nepi ka jelema ditolak tahajudna ditolak duhana ditolak puasa ditolak salatna ditolak ibadah nu sajana ditolak kusabab aya keneh ka inung bapak pernah nganyerikeun teu pernah minta hampura. Allahu Akbar nikah seuseut asup ka surgana jelema seuseut Kangjeng Nabi nyapaatan ka jelema lamun ieu jelema boga dosa ti inung bapak penting tahajud beurang puasa ibadah boro pangkat fardu sunat tara kaliwat nyantula ka inung bapak mah teu pernah dihampura kudu jadi inung bapak lapur moal bisa disapaatan ku Kangjeng Nabi. Gusti nu Agung inung bapak tuh udah pantes Kang inung mah inung kanung 8 bulan melenung tapi inung teu punung sabab takdir ti nu Agung Kang da urang mah teu bisa ngarasakeun ripuhna nganung pecakan ngan lamun hayang urang apa ripuhna nganung ieu lamun aya kalapa urang talian kalapa dina beuteung urang 8 bulan babawa ku urang 8 bulan lain saeut lain sakedeung lain sagedena ge kalapa paling 5 kilo talian dina beuteung ku akang kacai bawa ngising bawa sare bawa ke pasar bawa ke kebon bawa ka ditu ka dieu bawa 8 bulan bener da anu nganung ge ibu-ibu sugan pernah rek ka pasar ieu kanungan teh tunah heula dina galar can dibawa wae salama 8 bulan rek ripuhna kumaha lamun moal kalapa 8 bulan Kang sare dibawa ka itu ka dieu sok ripuhna siga kumaha pantes atuh pantes Kang pantes matak inung mah weuh nya anak-anak brol nepi ka ngalahirkeun anak ngajuru disebutna juruna maot teh Kang oh nyawa taruhanana oge Gusti eta inung ngaheujeunkeun urang da bapana mah cicir ka itu ka mana mah
teu tega ningali inung budak. Lain kitu Kang, pamajikan keur ngaheujeun teh mah ulah kagok babarengan da nyeuna ge bareng ngaheujeun ge urang bareng. Ngaheujeun Kang hilu salaki teh ngilu ngaheujeun sok mah cekelan sanu pangheulana bapakna wah kacai buru-buru Allahu Akbar ripuh nganung urang teh brol teh kalam 2 tahun cisusuna dikenyot ku urang 2 tahun cisusuna dikenyot ku urang Kang geura pulangkeun cisusu indung nu dikenyot ku urang nu jadi daging darah daging urang geura penta ridona pernah teu aya anak datang kanu jadi indung assalamualaikum mak ambi dikanung dilahirkeun disusuan di aais diurus di modalan ku mak belaan mak ngawadul ka abi loba ngawadul aya dagingan sabukur nepi ka mama teu tega ngahuapkeun da keur anak ceuk nu jadi indung ujang gerat mam tai aya daging ceuk nu jadi budak ari mama tos mama atos jeung ge sesa mama padahal acan belaan ngawadul cocolkeun kana uyah supaya budak daek ngahuapna con auh padahal kana uyah belaan ngawadul geus jebrok boga rejeki budak mak ieu artos kanggo mak 100.000 keur maneh we tok geus untung aya keur maneh mak aya padahal teu boga indung loba ngawadul alusna manu jadi anak teh datang nu jadi indung mak doakeun abdi geus dewasa ayeuna cisusu mak salapan cisusu mak 2 tahun nu ku abdi dikenyot menta diridokeun tanaga mak nu pake ngangais abdi jeung nuntun abdi mangku abdi menta diridokeun doakeun abdi sing jadi jelema nu sukses kumaha jauh nu jadi indung ujang kasep bager tanaga mak nu pake ngais maneh nu pake nunuyun maneh nu pake memangku maneh cisusu mak nu dikenyot ku maneh selama 2 tahun ridho mak ikhlas bral maneh rek ini ka kaler kidul wetan kaler ku mah didoakeun sukses hirup maneh senang dunia akhirat takara insyaallah datang geus kitu ka bapak pak kana tuurna cekel tuur bapak indung urang sabab lamun eueuh tuur eta gepeng indung urang tah tuurna cokel ontong eta ngahajakeun kana tuurna ulah pak kesang bapak nu baheula kula kuli ngagarpuh kuli macul kuli nangung kula kuli bapak baheula neangan duit keur maraban anak tangtosna bapak tinggal luarkeun kesang lain hukul sakeclak 2 keclak ribuan keclak nu ku bapak di belaan kahujanan jeung kapanasan neangan duit keur ngagedekeun jadi anak menta diridokeun tah kesang bapak nu ngecelak lamun jelema geus kitu sanajan teu kitu di kitu ge da bapak nya indung jeung bapak mah ridho ngan saalusna komo lamun di kitu Kang pernah teu urang matak pantes nyieun kahadean ka indung bapak birrul walidain kasub amal nu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala nepi ka kapungkur aya hiji jalmi ngaranna Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni sohor lain di dunia hungkul di langit sohor bahkan Kanjeng Rasul ka para sahabat mah hei sahabat kaula Abu Bakar lamun anjeun ka Madinah tepungan nu ngaran Uwais Al-Qarni penta doana naon sababna doa Uwais Al-Qarni mustajab bahkan Kanjeng Rasul ngalem ka Uwais Al-Qarni doa Uwais Al-Qarni leuwih ti kaula diijabahna sakadet eta saciduhing metu saucap ning nyata nah naon kaenehanana ya Rasulullah sabab boga karomah alus ka indung bapak jadi penta lamun urang papanggih jeung jalmi anu sae ka ibu ramana penta doana tah di dinya Kang jadi kade ijabah doa teh ya kade lain aya di kiai lain aya di ajengan da teu saeutik loba kiai anu goreng ka indung bapana bahkan loba kiai Kang nepi ka anu nyarekan wani nyarekan ka ami toha anak edan sugan Allahu akbar Uwais Al-Qarni lamun aya jalmi di dieu kajenting lain kiai kajenting jelema balangsak tapi alus kana jadi indung bapana penta doana ku urang di dinya heuceuk doana karomah boga aya karomah ladang nyieun kaalusan kanu jadi indung bapak Gusti nu agung Uwais Al-Qarni mah udah ngaganong inung lamun ti urang mah meureunnan ti dieu ka Semarang Kang ti Madinah ka Mekah bulak-balik sok bayangkeun ngaganong inung ari urang eta inung maot mereka ngulikeun ka batur ngagotong ae Gusti nu agung da kudu mah kitu inung bapak maot teh Kang urang leuwih ti heula Kiai mah cicing
dahak manu abdi dahak ma abdi ngadusan abdi heuh sok bener teu Kang cing lamun indung bapa maot saha nu hak anak ngadusan anak mungkus anak ngagotong anak asupkeun ka jero kubur oge ngurebkeun lamun masrahkeun ku lain deui permasalahan eta mah masrahkeun mah ayo masrahkeun wayahna kudu aya hitunganana aya hitunganana wayahna cing aya dia ngurebkeun sabaraha ka kiai ka tukang ngurebkeun hah 25.000 edan murah kene da ka euy dari kadupanak geus 300.000 ngurebkeun teh Kang taekeun kumaha ya teh pokoknya tahun 2018 sampai seterusnya ngurebkeun naik jadi 300.000 tahlil cepet mana maca talqin 150 wah cenah mahal-mahal teuing atuh yang murah mah bahkan gratis kumaneh dahak manehanana bener teh sok model Allah birrul walidain termasuk amal nu paling dipikat cinta ku Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti nu maha suci di akhirat bakal aya kajadian Kangjeng Rasul nuju anjeunna aya di surga ieu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nuju aya di surga Allah Subhanahu wa taala teh nuju nikmatan sinareng para umat-umatna ku anjeun aya nu kocak dengek jejeritan di saluareun surga nu ieu jejeritan teh ka kupingna ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka surga nyaeta suanten umatna teh tolong teu kuat ya Rasulullah tolong ieu Kangjeng Rasul dugi ka tegenah manahna saur Kangjeng Rasul kaluar ti surga hei pala ahli surga daguan heula kaula rek neang umat kaula nu karea di neraka ayeuna keneh keur disiksa kaluar ti surga Kangjeng Rasul keluar begitu keluar koteteng teangan kakaler kakidul kawetan saur Kangjeng Rasul di mana Jibril umat kaula eta gogoakan saur malaikat Jibril Muhammad tuh dina neraka jahanam dina dasarna aya sumur di dinya ta umat anjeun keur disiksa alah saur Kangjeng Rasul tete wah umat kaula eta umatna ya Rasulullah tulungan abdi sapatan abdi pan salira teh ngagaduhan sapatul udma kumaha ler Kangjeng Rasul keun kaula rek nyapaatan belenyeng ka hanapeun aras sujud Kangjeng Nabi di hanapeun aras Gusti abdi rek nyapaatan umat abdi nu keur disiksa dina neraka jahanam kumaha ler anu masuci hei Muhammad boro-boro anjeun ngaluarkeun cai mata biasa cai mata getih ku anjeun dikaluarkeun umat anjeun moal waka dicabut moal waka diangkat dina neraka jahanam ku kaula naon dosana Gusti bisa umat anjeun di sapatan ku anjeun lamun seug dihampura ku jadi indung bapakna di mana Gusti ibu ramana saur Kangjeng Rasul aya di surga Muhammad eta Kangjeng Rasul poho kacapek merjuangkeun umatna mata pantes urang kudu bika cinta ka anjeunna teh poho kacapek beuleung deui ka surga pengumuman hei para ahli surga saha anu boga anak keur disiksa dina neraka ngacung aya indung bapa abdi Gusti abdi bener anak anjeun keur disiksa dina neraka oh disiksa ayeuna Gusti karasaeun ku tulang beheungna kumaha amalna baheula ke di alam dunia oh anak abdi teh ahli tahajud penting tahajud berang puasa ibadah boro pangkat fardu sunat tara kaliwat akur jeung batur tara pasea jeung tatangga kana sedekah pangalusna ka haji pangminengna umrohan terus-terusan unggal taun nah kunaon mah kasuk neraka pernah nganyerikeun ka abdi teu dihampura ku maneh moal nyeri abdi nu ngagedekeun anak abdi nu ngamodalkeun abdi nu ngawinkeun anak abdi nu ngamodalan nyeumpang nyeukeun imah dibere modal belaan ngagadekeun sawah belaan ngajual sawah modal dibikeun supaya manehna maju ari geus beungharna eta ka indung ngaledekna nepi ka kursi boga kursi sofa nepi ka ulah kadiukan ku indung khusus we eta kursi sofa teh keur pejabat tungkul babaturanana nyeri abdi mah nyeri bener salira moal ngahampurakeun jadi indung akan jadi anak anjeun moal aduh bingung ya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna bingung teu mangitung-tung susah manah daya hingga lajeng anjeunna mujasmedi ka yang masuci mujabrata ka yang masuk rab sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catulur adria catularaning opat dria araning angin-angin sir budi cipta rasa dan nirang abat takuan tasajih kang linewiyai ku aji danar-danar solen rasolin pawarsa temunggu di kasenian
pamileukeun ngalenyepan sanes ngajak keawonan tapi nungtun kasayan dunungan da kasayan saur ieu Kangjeng Rasul Gusti kumaha carana sabab umat abdi keur kokoceakan dina neraka jahanam ngolo inungna kumaha sumping ilham maklum mukjizat bray katinggal oh saur Kangjeng Rasul kudu kieu ya punten he ahli surga nu boga anak disiksa dina neraka abdi ya Rasulullah ari anjeun pernah asup kana neraka teu pernah da abdi langsung asup ka surga oh apal neraka henteu hayang apal teu hayang mupuas anak kagok teuing urang pupuasa kalian bener yuk urang ditinggalikeun harita keneh videona tuh anak anjeun keur disiksa di neraka beusi rek mupuas ulah kagok sok ayeuna barang breh teh katingali ku inung jeung bapana harita keneh kaget dumirat ningali nu jadi inung jeung bapana harita keneh sujud ngajerit mata ngocet maraka jagat Gusti lamun seug apal abdi tiba heula siksa neraka samodel kitu meureun dihampura dosa sakitu mah nyai ujang kasep ari panya teh diduru kungkul geuning eta maneh dibeurit ku Lai Sujaul Akro dikecrokan polona dicongcongan ku babakaur jeung sajaba-sajabana sasatuan waya di surga nepi ka maneh eta hayo terus-terusan maot hirup deui jerit eta poporolokan kitu daging aing teu tega ceuk nu jadi indung Nyai Ujang ieu mak ceuk nu jadi anak di mana mak di surga aing mak maneh dina neraka hampura mak di hampura ayeuna keneh ya Rasulullah abdi saksian salira saksina jeung malaikat Jibril surga jeung neraka katut aras ayeuna keneh abdi rek ngahampura kana dosa nu jadi anak abdi teu tega ningali kitu-kitu teuing mah teu tega beres kitu saur Kangjeng Rasul alhamdulillahirabbil alamin bulanjang deui Kangjeng Rasul ngelihat sop sujud deui Gusti ayeuna mah geus tos berengse dihampura Gusti dah aing mah leuwih apal angkat malaikat umat Muhammad nu keur disikana sabab ayeuna mah geus dihampura ku nu jadi indung jeung bapana angkat babetkeun ka sumur nihayat sumur kahirupan jara diri dagingna cokot hijikeun jeung jadi inung jeung bapana ngabreng kabeh kana surgana Allah ladang perjuangan saha ladang perjuangan Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi Allah eta bebelana Kangjeng Rasul pantes keur urang pantes masing tak diman ka Kangjeng Rasul leuwih di kieu ge pantes keur urang sabab bebelana Kangjeng Rasul ka urang ke jagat nu poho kacape poho kanikmatan kajenting anjeunna geus aya di lebat surga kaluar ti surga rek nulungan umatna lamun urang geus dinikmatan aya nu minta tulung cingkang rek kaluar rek kumaha keur gegenah panganten sok keur panganten di imah tulung tatangan ngajedog kagok nya Kangjeng Rasul mah henteu kitu diesotkeun ta kanikmatan demi umatna Gusti nu agung birrul walidain sok sing sarae ka inung bapa insyaallah da kuncina suksesna jelema mah aya di inung bapa Kang kunci suksesna jelema teh aya di inung bapa ari inung bapa aya 3 hiji aladi waladaka inung bapa nu ngaluarkeun ka urang inung bapa urang 2 aladi alamaka inung bapa nu ngelmuan ka anjeun guru 3 aladi alamaka aladi anamaka inung bapa nu mere nikmat ka anjeun mitoha delema doraka ti inung bapa nu 3 ieu inung bapa urang guru urang jeung ti mitoha lah lapur Kang sok jelema ulah lalawara make jeung eta ka bawa ka mitoha deur ngajak gapleh pak gapleh marihung Kang jeung mitoha gapleh nepi ka mitoha kagencet balak genep modar siapa cenah tah wah eta ka mitoha si eta Gusti nu agung ieu kade mitoha tekang inung bapa nu mere nikmat ka urang rek teu nikmat kumaha anakna diurus di geus gede dibikeun ka urang ece mitoha teh mere nikmat ka urang bener anakna geus gableg rezekina jadi keur urang rezekina bener nikmat henteu
ulah ora doraka we ti inung bapak tah nu ngalahirkeun inung bapak nu ngelmuan pan urang teh boga guru meureun sararea ge nya. Nah begitu gubrak ka alam dunia nyaho alif langsung jeung jabar dah nyaho na we 32 teh aya nu matahan guru tah guru eta Kang inung bapak nu ngelmuan ka urang mihak we tah matak aya namun anjeun hayang berkah rezeki jeung panjang umur inung bapak urang lamun anjeun hayang berkah ilmu guru ngan ku berkah ilmu erep Kang harta katarik dunia katarik jabatan katarik darajat katarik ku berkah ilmu mah sagala rupa lamun anjeun hayang berkah ilmu guru lamun anjeun hayang berkah rumah tangga mito aya da dina rumah tangga teh Kang umur panjang rezeki aya ngan kacek ngan pasea we jeung pasea dina jero rumah tangga teh goreng kami toha tah bener goreng kami toha sok omean kami toha sing sae berkah dina rumah tangga insyaallah birrul walidain amal nu paling dipika cinta ku Gusti Allah nomor katilu al jihadu fisabilillah jihad dina agama na Allah subhanahu wa taala termasuk dina ieu penting urang sadaya keur jihad keur perang dina jalan agama Allah keur perang teu da hawana mah yang mantog tadi oge aing hayang balik kitu deh da ngaji mah hawana panas wah da sabab setan teh keur pinuh Kang di dieu teh mantog setan mah gitu kana hate sup kana hate da aing ngaji teh teugenaheun eta ngaji teh asa ka aing heuh ka sia na ka saha atuh da sok aya teh jelema lain cenah teh ngaji teh asa ka dewek heuh ka maneh na ka saha atuh tinggal mikir aya katerangan Kang wadah lempeng katerangan masih ke jalan kereta api cicing dah halaeun katubruk ngeser salamet gitu meuredan katerangan mahar hayang salamet ngeser toi hayang cilaka ngajedog sok di dinya aku naon da katerangan ulah dibelok-belok atuh katerangan dibelok-belok mah aing nu tigebrus kana neraka kumaha ieu teh da mungguing mung teguh kana neraka lah pokona mah pait peuheur meureunna tepikeun tarima jeung teu ditarima dari karek pantog ayeuna mah kitu meureunna Kang heeh aeuceuk ieu teh keur jararihan fisabilillah perang dina jalan agama Allah antara mantog jeung ngajedog perang ayeuna teh mending mantog mending ngajedog mending mantog mending ngajedog wah hawa mah teh pabelit dina hate teh pabelit ya bangus peuting ieu wah geus melang teh imah melang ari imah ngadadak datang aya oh ngadadak da dipake lalajo wayang mah ka melang dipake lajo dangdut ka melang da dipake tolap mah jam 11 teh melang imah euy melang hayam melang mah wah ayeuna teh keur perang jihad fisabilillah da hawa na ngaji mah Gusti nu agung da meureunana aya nu sieun ku pangajian setan di mana-mana ge bener teh da setan mah sieun ku ngaji sieun pang sieun sieunna setan aku ngaji jadi lamun jelema kerasa kulisi kerasa mantog we keur kasetanan eta sabab sieun setan wah keur setanan jihad fisabilillah termasuk paling dipika cinta ku Gusti Allah cicing dina pangajian teh amal nu paling dipika cinta ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ladang muludan dina ieu peuting ngonang mubalik dina rada tebih ngagunukeun para ajengan para guru-guru daya sanes hiji atuh sugan menang ilmu menang ning tadi ilmu urang teh berarti kudu salat tepat waktu ngalah dipika cinta ku Gusti Allah ha dua urang teh ngeuringan kudu alus kanu jadi inung bapak tilu urang teh kudu bisa merangan hawa nafsu lamun keur cicing dina kaalusan sabab cicing dina kaalusan perangan hawa nafsu milih balik milih cicing tari nu milih cicing mah alhamdulillah insyaallah dina ieu peuting kabeh bersih dosa sabab ganjaran ngaji mah leng kepat istighfar gidigna gidig dikir calikna di ieu patempatan ngiparatan kana dosa bubar tina ieu pangajian bersih tina dosa kusek maot surga ladang ngaji mah bersih tak ku malaikat kabeh gede cabutan penting ayeuna dosana alhamdulillah kusek teh maot surga insyaallah ladang ngaji sebelum Kangjeng Rasul diutus pan aya jelema geuning anu niat ngaji kusek maot di perjalanan can nepi ka pasantren jelema doraka
tengah perjalanan maot ngan geus boga niat rek init ngaji dipika dihampura dosana kabeh Kang asup ka surga sangkilang can nepi ka pasantren kakarek mata ke manin takola liat ta'allama ilman gupiro lahu qabla ayah tua heuh teu eta hadis lagi manin takola man saja lemah in takola anu pinah bahasa lain ngalengkah awas lain ngalengkah man saja mah in takola anu pinah lain ngalengkah tapi anu pinah di mana di imahna karena tempat ilmu pinahna erek kana motor pinah nama erek kana mobil pinah nama erek ngapung rek bentas rek numpak sajadah sabodot teuing nu penting pinah lamun ku ngalengkah manin takola saha-saha jelema nu ngalengkah kumalun kana motor ayo kumalun kana mobil panteuh ngalengkah heuh kumaha lamun anu setruk digotong datang ka dieu panteuh ngalengkah keur ngajawab jelema nu sae kieu moal ini da kadenge ti imah ge ai teu pinah mah tong moal gupiro lahu teh keur anu pinah pedah ada kadenge ti imah ge cicingkeun ngadengkeun ti imah ai teu pinah mah wayahna moal gupiro lahu keur anu pinah mah rek numpak motor rek numpak mobil sabodot teuing nu penting pinah gupiro lahu qabla ayah tua seake Kang ku tukang guguyon mau eta hadis diguguyonkeun qabla ayah tua samemeh bapak kolot cenah pedah qabla ayah bapak tua kolot burun jangkar kehead baca geuning kunaon teh maca hadis teh bacenah henteu eta oge cenah pajengan kieu qabla ayah tua teh samemeh pinahna oge samemeh pinahna samemeh inalengkahna ge geus dihampura gitu lain qabla ayah tua qabla bapak kolot sampai bapak kolot lain kade ucu gupiro lahu bakal dihampura geus jelas eta yakin hadis sahih nu ngaluarkeunana oge nu disebutna ge Abi Hurairah di mana hadis kaluaran ti Abi Hurairah berarti sahih ari Abi Hurairah teh sahabat Rasul nya eta pangna disebut Abi Hurairah sabab karesepna ngingu ucing itu ngingu ucing disebut teh Abi Hurairah lamun kapan yang kena waktu nama dibahas ngan mudah-mudahan ku silaturahim ieu sing jadi ilmu tuh geus jam 11 sajam satengah insyaallah sanes waktu urang sararea tiasa patepang deui dina galura dina frekuensi anu sarua amin ya Allah ya Rabbal ari arah li ngaji maka karek mudah-mudahan geus tuh tingali marukana rek beres beureun aing atoh ngadenge mudah-mudahan teh hayang mantog tadi ada yang mudah-mudahan teh langsung cara rengkat heula eueuh urang ngadua heula ka nu makawasa mudah-mudahan nu halaladir nu cicing dina pangajian penting ieu teh sing loba rezeki amin sing tereh ka Mekah amin kalayan sing panjang umur sehat jasmani rohani sing babari neangan jodona keur anu lalengoh amin aturan-aranan nu geus kakolot bakeun bae teh laku ge lah ngusingkeun ibadah mudah-mudahan dina ieu penting urang sararea urang barengan deui ku maca shalawat sasarengan mugia berkah lungsur ka ieu patempatan Allah ya Nabi salam ya Rasul salam Allah ya Habib alaika sholawat alaika Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam Allah ya Habib alaika sholawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.